Sal, ulah sampaikan kanyahoan Sal. Tuhon. Tuh kumaha teh? Aing naiknya. Sia dihandap tumpat tempo gitu. Si aya jalma ngomongin aya biti mah. Sok ngamuk ket. Yang atuh Parang di ala jambuna sia mah. heueuh matakan kade lamun aya jalma langsung bacaan aing. Heeh. Bocah mah ding. Yuk. Jing. Bener ieu mah. Geus hading. Coba aya nu ngirim dana Sal. Coba aya duitan. Coba ini. Aku aing kapanggihna ge nah. Ini Aing siapa gitu ket? kitu kumaha? Aing memang gila jadi. Ku aing dia dibawana ge. Nah, kapan HP teh katincak ku sia ket ku aing we. Anjing, Ban heueuh. marangge HP si anjing aing kapieulaan. Geus moal kapanggih. Aduh, Jamak gitu bagi dua lah. Embung nah. Embung mun erek 73. anjing, bongbong lain milik goblok. Geus sia 30 aing 70. 50 di akalan anjing ku aing. Kitu sia mah Ken. Najis teuing teh jual di rumah oding ngajenting ribut aing mah jeung sia. Ban aing nu manggihna ge Ken. Lapan cek aing teh. Heuh. Halik ka katincak. Ban aing dibawana ku saha? Ka di bawah ku sia pan aing nu manggihna ge. Heuh sia mah geus 30 da aing nu bawana mah. Aing berarti 70. Sia mah hayang gede-gede teuing ket. 50. Teu adil Sal. Da aing panu mawana ge. Teu aing nu manggihna saha? Sia pan aing nu bawa. Disiksa teu eureun pokona nama. Zaman keur hese hirup kieu. Hese duit. Ku aing mah digebugan. Ka rumah sakit ku aing mah digebugan lagi moal dikapolisikeun ku aing mah. Nah aya naon sia coba. Aing keur emosi, ding. Loba maling. HP aing leungit ku aing lamun kapanggih tah nu malingna digebugan pikeun ka gering ku aing mah moal dikapolisikeun. Nu maling HP Jok. HP naon Jok? HP warna ungu. Nu aing leungit. Ku aing mun kapanggih mah moal kagok ku aing mah pikeun ka gering. Digebugan lagi ka rumah sakit ka UGD-keun ku aing. Sia nempo teu? Nempo Sal. Hantu kan tadi aing ke ngarobrol tita tadinya di dieu. Teu Jok. Naon nempo gimana katanya? Teu. Benar, sari atuh narempo HP. Teu. HP saha nya? Dau HP. Tuh. HP aing murah leungit. Aing tadi tes leumpang teh ditu ka dieu. Hantu jo. Teuing. Itu apa? Tadi ge eueuh nanaon di dieu mah. Eta muragna di mana? Nyao aing ge, tapi lamun siang ngaraku mah ayeuna dibikeun ka aing moal dikumaha ku aing, tapi lamun nepikeun ka kusaria, duanana ku aing direngkepkeun. Tapi kumaha jo? Nepi ka rumah sakit ku aing. Moal dibikeun ka polisi ku aing. Kriminal eta. Nah, kriminal keneh nu nonjokan Jok. Padoli teuing aing mah daripada HP aing teu balik deui. Oh Jawa mah ieu. Bener henteu kieu sia teu narempo. Hantu. Nah, ti iraha maneh boga HP Jok. Aing kamari meuli deui HP aing. Aing teu agul goblok. Nah, pancena kamari langsung digadekeun deui Jok. Nu gadekeun mah ku aing geus butut eta mah ngahaja. Anyar meuli. Aing anyar meuli tuluy leungit. Eta lamun kapanggih di kumaha jo? Ku aing digebugan nepikeun ka tiu hulu nepikeun kana suku ku aing. Moal diampun, tapi lamun ayeuna dibikeun mah ku aing gampura keneh. Bener sia teh nempo? Teu. Bener. Iya mang jadi. Koma. Nempo teu? Ente. Bener. Teu bener. Teu. Bener ya? Heeh. Kemana jo? Aing ge kasa bedog sal. Bisi tah teh sieun ku beureum aing, ku bedog aing da saheula. Sugan we sieuneun. Waduh. Gak sampai dogen. Yang mending bikin aing mah. Mending kene jual. Jual sih teh gak sampai dog. Ih, atuh apa apalin ieu Ya aing aing. teh sapilu-pilu aing mah. Najis aing mah kopoe sia misalnya 73 ge. Kopo aing teu kabagan ge ding. Bikin. Bae maneh teh kabagian. Bikin kan. Sia bisa dikade. Moal dijual wae san. Nah, dijual itu geus ka sahabat dong. Lumayan can useup. Jo. Iya. Jo. Naon? Ya.
Lain loh. Tadi teh kieu nya. Kumaha? Orang tempat terlempang yang si Oding. Mana emang kan teu nempo HP kan? Kala dengekeun heula tuh. Sok. Orang tempat tadi teh ngalah jambunya ka ditu. Heeh. Tak urang mah lempang, urang teh geus nempoan HP teh. Heeh. Geus kadempok urang teh. Aya nempo. Aya warna unggulin. Turun ke mana pena? Terus we urang mah lempang nya lempeng, diabaikan ku urang teh da moal dicokot eta mah nu batur hak batur. Tah, ai ku si Oding mah kalah dibawa geura. Nasa ka aing cungur. Oh sia, aing kecuriga kasih teh aing mah. Iya, ente Jo. Nah, sia tadi tengah aku tuh. Yo, pan tadi nama kapanggil ku si Isa. Hantu. Ngan ko aing dicokotna Jo. Ya duaan sia berarti iya sekongkol. Jo, aing mah tadi ge ulah ding ulah cek aing teh. Sama tadi mah teu ngomong gitu. Mending keneh 50-50 cenah. Oh, aya lain hak nu sararia mah ulah dibawa goblok. Ieu teh pan hirup itu tuh. Mun telepon anu bogana tuh. Kumaha aing mah neangan. Iya tadi nanti si Oding tah. Sia goblok ih. Aing jarwal ku saria ieu nya. Kita ku si Oding cenah. Kumanehna? Tadi nama komo aing rek dibere 30 cenah sia 70. Geus balik-balik ku aing ampun. Heeh eta Jo. Kade Ngan lamun ieu nepikeun ka dibikeun teu salamet sia. kade amun. Heeh. Geus nuhun ya. Heeh. Untung dibikeun geger. Sia kakak ngomong gitu goblok. Cenah sia tadi nu manggihna ge. Pan sia nah aing nyokot hungkul. Harus ya, Pak. Gagal wes. Nyar. Lamun rek geus rezeki mah cenah moal ka mana? Sia ke penampung heula jual. Sip. Barang baru sip. Barang baru. Aing keur pangabutuhna mendesak. Anjing. Cepet lah, Cepet. cepet. Ih nu kamari gecan laku sia mah. Atuh jual sip. Kalau kapaneana aing ge butuh. Ieu barang keur loba ieu aing unggal poe meunang ya. Asli? Asli. Anjis. Halus ieu mah Sok buru lah. Sabaraha? 100. Kalau tuh mau heula duitna ka imah. Heeh. Unggal poe we aing teh geus 2 poe manggihan we HP. Isuk manggih 2, isukna manggih 3. Muka konter anjing sia hansip. Wah, si curang. Dari apa manehna eta mah? Anjing nya paling. Anjing. Yuh. Masih aya naon cungor? Sia maling nama goblok. Nu maling naon? Sia maling HP eta goblok. Nu aing mah. Waji, ka mana Waji? Ding. Ada jauh uang mah. Maka mana si Warjo anjing? Si anjing na eueuh. Si goblok.